Bismillahirrahmanirrahim. Ahlaman aliyah sababi dan mutelakin lapan ahlaman. Wa arau sama bikin mutelakin lapan. Ila salah satin doa wa alima. Atau ida soro arau wa ahlam. Atau parantos namutandikun ulama nahusan. Doa karena lakukan doa. Wa alimat saran karena lakukan alimat. Bila salah satu karena motif. Tidak sorot di mana-mana para pejantan itu roha saran alimat. Aro ketalakan aro wa alimat saran lakukan ya pasar yang ngajelaskeun di ilmu anu mutadi kana makmun tilu. Dak di ilmu mutadi teh kabagi dua, hiji mutadi kana makmul, hiji tadi atas. Di antarisna di ilmu anin wadroni Tuhan adiyatun liwahidin ro'a di makna absoro alima di makna arafah. Ayat mutadi kana makmul dua. Ayat mu'asal mu'tada khobar. Ayat musanis asal mu'tada. Ayatnya ayat mutadi kana makmul tilu. Ulama mutadi doa jeung alima tilu makmul. Ila ro'a tilu makmul jeung alima. Ida soro aro alama mudro'at jadi aro alima jadi lapat ro'at jeung lapat alima di mana geus datang har ya mangka makulna jadi tilu. Yang itu sote mudro'at jeung alima asal mabus salah dua. Ro'at di makna yakin, alima makna yakin termasuk ro'at di makna ruh. Ya kan dua akabuna di mana gus jadi araf Jumat lama mangkat makulna jadi tilu dan semakin awal hamzah tanpa ada wata dia tak lapat rohat jeung lapat alima nu asal makulna dua di mana didatangan hamzah mangkat makulna jadi tilu. Contoh seperti alima zaidun amron muntalikon adalah asalna dua makul alima bisnya yakin itu sahat zaidun mangjai amron ka umar muntalikon kanu berangkat ro'a solidun bakron aho ya ro'a ngayakinkeun sahat solid Holis baton kabakar tahu kakabulur tahu kakadunan tak begitu dilembetan hamzah maka mampu jadi tilu. Kumaha salahna nu asal tadi fa'il datang hamzah jadi maf'ul awal. Dina contoh alima zaidun amro mana fa'il zaidun tak di mana datang hamzah zaidun jadi maf'ul awal. Sok jadinya kumaha lam tu zaidan amro muntalikon aklam tu parantos masihan keyakinan abdi zaidan aman zaid amron muntalikon.
ro'a khalidun batron ahokan sita ilakan khalidun membis datang hajjah tanawatan ro'a jadi itu betul Allah tak ilama dia tadi jadi ahotu khalidan batron ahokan sok sekali ma'aro ayat itu wahid kena aro ayat Allah di berbidin murna ulang di aro ayat dari itu Madinah so eta maham dari istighfar anu ini aro ayat maka aja aro ayat eta din hamzah naon din hamzah qotni aro ayat iya kapan aroya aroina aroita aroitu aroai jadi keisi bahasa Cina tak roa aroijun dan arota kepada hamzah aroitu bolidan dan aroka aroai ada kamu tahan lagi ya ini aroe dan aroya arota aroina aroita aroitu ma'arat aroiti arotu ma'arat aroitu aroe tuh jadi asal apa ini jadikan makmul awal lamun arek ya pun hamzah ulah aro ae pun ar ae lili bukan balik mah ar ae tahu mah ya harakatan rokna ya hamzah di ayat kumaha ieu aroe tu jaedan aroetu kholidan bakron ahok jelas saja pokoknya kalimah jumro'ah asal meme hamzah mafulna dua tak kalah dia betan hamzah wayana mafulna jadi tilta hiji maful bahwa hamzah anu dua bahwa lima gitu atau maful kumaha mundoa jeung alima asal memeh datang dari hiji mapunanya tangku mundoa jeung alima tadina hiji mapuna begitu datang harga dua hiji asal tadi bawa roh alima jadi anyar bawa naon jelas saja jelas cara lah bisa jaidun jubatan la bisa geus make saha jaidun jubatan kana perwakona hiji mohon datang we hamzah al bastu jaidan jubatan al bastu make ke kuring jaidan kana jaid jubatan kana jubatan itu pokoknya ini lamun fi'il ata maf'ulna hiji datang hamzah jadi dua maf'ulna nan asal maf'ulna dua datang hamzah jadi tilu nah gitu nan asalna lazim datang hamzah jadi hiji maf'ulna leres sapertoskeun karuna lazim semoga datang hamzah akomat wayana jadi hiji maf'ul pokoknya nu asal fa'il begitu datang hamzah jadi maf'ul karena hamzah merupakan adawatan bil hamzi wal tas'if antim lazim wa harfi jar wa kumaha keunang kukeunang mana maf'ul bawa hamzah mana maf'ul asal tadi bawa alimah jeung ro'a wa ma'limam ulai alim tumus lako lisani wasalisi alban hukiko wamak jing ali segala aturan segala perkara lima mulai alim tu
tetapi itu matikan maf'ul dua alim itu uki kok eta dinyatakeun itu malima mulai alim mungkin lah lang wama jeung ari hukum lima mulai alim itu tetapi itu matikan maf'ul dua alim itu mutlakon bari anu dimutlakkeun uki kok eta dinyatakeun itu disani pikeun maf'ul anu kadua wasalisi jeung pikeun maf'ul anu katilu aidon kalawan segala hukum anu geus berlaku dina maf'ul dua alim tu secara mutlak bikin sadayana karena maf'ul kadua jeung maf'ul anu katilu dina lafaz arab jeung dina aman. Mana tadi hukum anu bercekap maf'ul dua alim tu hiji taklek sareng ieu dosa taklek wal dirati minta lihat nomor kaduana hadapun laku jujur nabulah dari sudut masalah minta masalah eta aturan bikin karena maf'ul kadua jeung maf'ul anu katilu dina arab jeung laman teh merendah maf'ul kadua jeung maf'ul katilu itu asal dawa kali majun doa maf'ul nu tanggulana bahwa maka maf'ul awal itu dapat orang sama awahan jah. Contoh tak teruskan tadi. Aslamtu Zaidan Amron Iman ya. Aslamtu Zaidan Amron Iman maf'ul awal Zaidan maf'ul tsani maf'ul tsalits iman sok lamrek diilgo wayahna nu kena ilgo teh Amron sareng Zaidan itu beli wujud ambil salamina sok ilgo bil wasti Amrun lamtu Zaidan benar Amrun lamtu Zaidan ilgo kelahiran Amrun lamtu Zaidan taklek Amrun jeung itu alam tu Zaidan laan run jelas ayeuna dibilangna hal alam tak Zaidan Amrun iman jawab ulang alam tu Zaidan Amrun kahartos akan disalahi yukna alam tu Zaidan Amrun ini dibilang aklam tu Zaidan Amron di kaharto dinarosani aratu liban bakron arota sakilga bilasi bakrun araitu liban aruka akhir bakrun aruka aratu taklek lan istilah aratu liban lana run ahu hal arawi bakholiban bakhorota jawabnya aratu liban diulang bakron juta jadi aku maf'ul anu kadua asal ngabetada maf'ul anu katilu asal kabar mun tada maf'ul awal kata hamza gitu ya perintah daya lira sirin bila hamzin taud nah ini dulu awasala jadi ini maf'ul anu kadua jeung maf'ul anu in aro jum'ah lama berelan itu satu maf'ul dua lakan alima jumlatan
ro'a atur itulah maf'ul kadua jeung maf'ul katilu itu bawa alima ro'a maf'ul awalna bawa hamzah maf'ul katilu asal kadar mubtada maf'ul kedua asal mubtada maf'ul awal bawa hamzah wa in ta'adda ya lamun muta'addi itu ro'a sareng alima liwalidin kana maf'ul hiji bila hamzir sarta tu ayah hamzah atalah salah maka kebanyakan kemisahnya anjirun terus naik karena dua maf'ul bihi usaban hamzir lamun ro'ah jumlah pas alimah sebelum maka hamzah maf'ulna hiji sarah ro'ah bimana absara alimah bimana akreta maka begitu datang hamzah maf'ulna jadi sabaraha dua ini yang di Nasraya ya so seperti ro'a zaidun amron ro'a terus ningali sahat zaidun mang amron tamang kumar sarabuna hiji oke alima mana reta alima zaidun al-haqqo alima parantos terangan sahaja nanggal al-haqqo kana hakku ro'a jeung alima eta muta'addi kana maf'ul hiji terus datang hamzah jadi dua maf'ulna baca aratu zaidan amr aratu parantos masih ningali ati jawaban tamang jawab amrun tamang umat ieu itu lantu jawaban al-haqqo lantu gusmere terang kuring jawaban tamang jawab al-haqqo kana pokoknya ro'a jun alima nu asal maf'ulna hiji seperti ro'a dimana absara alima makna ro'a dimana datang hamzah maf'ulna jadi dua sabau katamahan hiji bawa hamzah nah eta nu asal ta'ir sadikeun maf'ul awal jelas wa kumaha turanana basaninun tuna kasa nisnya kasa takrabuhu fikri rosmin bisa wasani jum'alimatul anu kadua minhuna halna tetap itu asani tina dua minhuna halna tetap itu asani tina maf'ul nakro'a aro jum'alamat wasani jeung ari anu kadua minhuma halna tetep itu asani tina aro sareng aslama nu neme dua maf'ulna kado wasani sareng ari maf'ul anu kadua minhuma halna tetep itu asani tina maf'ul na aro aslama nu neme kasani naik kata eta tetep seperti maf'ul anu kadua tina dua nana maf'ul kasa bahwa mangka ari itu asani bukti sain eta anu ngagaduhan akur bihi sarta sanisna kata ikuli rukmin dina saban-saban hukumna proses nune ro'a anu maf'ulna alina nu maf'ulna dimana kasuntingan hamzah maka maf'ulna jadi dua maf'ul anu kadua tina aro tina aslama anu neme hukumna akur jin maf'ul anu kadua tina maf'ul dua menabak kasa saja hukumna maf'ul kedua tina aro tina aslama mereka sebagai itisa atau tidak nuturkeun ya lu pisahin eta ngabogaan aku atana pinuturkeun lu pisahin eta ngabogaan nuturkeun ai sahibuk pisahin mohon anu ngabogaan turun dina sadaya hukumna kana maf'ul anu kadua tina ba'da kasa kitu kumaha kitu ya ari maf'ul anu kadua tina kata kumaha itu ari maf'ul dua kata saya kumaha hiji saya dina cara dina pada
kal nili la yasihul ikhbaru bil awal. Maf'ul anu kadua dina baru kata teu sah dijadikeun khobar tina maf'ul awalna. Contoh kasautu zaidan jubatan. Kasautu make keun kuring zaidan taman zaid jubatan kana jubah. Mana kadua? Jubatan nu awal zaid ka jubatan teu sah dijadikeun khobar tina maf'ul kazaid. Contoh zaidun juga betul jadi juga mobil. Akan atau tu jawaban dirhaman. Nomor kedua dirhaman tak dirhaman susah dijadikan maf'ul tina maf'ul awal jadi tak iya oke maf'ul anu kadua tina arjuna lana susah dijadikan khobar tina maf'ul awalna. Alam tu zaidan al-haq maf'ul kadua al-haq tak al-haq susah dijadikan khobar tina zaidan semenang dibaca zaidun al-haq itu aratu zaidan amrun susah dibaca zaidun amrun. Jadi apa tadi maf'ul anu kadua tina arjuna lama meleket sapertos pun maf'ul anu kadua dina bab kata dina para iji susah maf'ul anu kadua jadi khobar tina maf'ul awal. Benar? Kemudian dibaca zaidun al-haqqu kama laqul zaidun dirhamun. Nomor kedua sahibu bukti fa'ina akhirna teh di kaunihi ya juju hadbuhu ma'al awal. Ini nabuang maf'ul sani jeung maf'ul awal. Bahkan wahad busani baik maf'ul awal. Nabuang maf'ul kedua nanti ke maf'ul awal. Wahad awal baik maf'ul sani. Nabuang maf'ul awal nanti ke maf'ul kedua. Itu saja yang mainan tadi dari tapi kira wa illam yadullah an dalilun sanajan beraya dalil. Jangan daya jalur menang dibuang maf'ul kadua jeung awal, nabuang maf'ul kadua wungkul, nabuang maf'ul awal wungkul. Contoh nabuang dianana alam tu. Adana alam tu dan al-haq abuang we alam tu biasa kena gitu. Dina bangsa dibuang orang contoh anak tu merek puri. Dua anak jadikan dirhaman diperkuat lawan Allah ayat. Ya. Fa'amma man aqwa ya sadaka bil husna. Fa'amma man aqwa para awal. Ayat apa tadi? Itu ayat dibuang memang ya. Dibuang dua-dua. Nah, contoh ngabuang maf'ul anu kadua wungkul. Alam tu zaidan ngabuang naon abul haqqo dina kata tu zaidan ngabuang naon dirhaman lawan Allah. Wala sayuti karab buka kasarbe. Wala sayuti jeung yakin bakal mapari dengan kata anjeun sahabat buka pangeran anjeun. Allah bakal mereka wala tahu payuti kalau buka benar buka di dua maf'ul kata daraha buka dia nak nasab dan maf'ul alar mana terus contohnya dua maf'ul awal nasab yang kedua alam tu al-haqqa nabuan jaidan tu dirhaman dalam Allah hatta yu'tul jizyata hayya biwahum sabirun hatta yu'tul sehingga mereka kaum al-jizyata karena jizyat anyarin kata ikan jizyat yang dibacakannya maf'ul awal tadi bilang jelas jadi alhasil tujuan ulang maf'ul anu kadua tina arjuna lama anu dua maf'ul meleket sebelah hukumnya seperti maf'ul anu kadua tina kasa
dina pada hiji la yasirul ikhbaru bihi awal kedua yajuju hadruhu ma'al awal wa hadru sani wa ilqa'ul awal wa hadru awal wa ilqa'us sani ta'etahnya wajah musabah ada apa-apa orang tahu itu ayat eta musabah kalau bandingnya itu ya inilah yang ini mohon nanti jangan dinambah jatuh mati waspadna ta'li di sana lagi ta'lek matalek ali ta'lek mas pakinnahu jaizun pilih mau nanti nawan kan arojul alamamu jadi nama mau nanti ta'lek terjebak sementara wa illam yajud bisa maqulai kata semonan dina maqul naona maqul dua nama lapan kata gitu semonan aja ya ahlam tu jaidan al-hasan ta'le ahlam tu la jaidun al-haqqu kene aja sebah jahilna sebah gitu tadi iwake ta'le kumpul di iwake ta'le menang kana ahlam aja arab maqul dua eta dua mapuna tapi di nama kasar mah kebiasa kenaan kunaon maka awal kia pernah terlebih dahulu oke di masyarakat gitu ya itu wata'aro tadina ba'akbar hatta sa'an ba'akada kahol barok wa ta'aruf jeung eta tetep saperti lapan aruf asadiki anu tipayun itu aruf naba'a ari lapan naba'a akhbaro jeung lapan akhbaro haddasa jeung lapan haddasa anba'a jeung lapan anba'a ada eta tetep saperti itu mazkuro naba'a akhbaro haddasa anba'a akhbaro ari lapan akhbaro tadi paranggernya aro jeung lama maqulna tilu mohon tahina melekecot saperti aro jeung lama nu tipa yun anu tilu maqulna hiji lapan naba'a dua akhbaro tilu haddasa opat anba'a kalima obarta ieu fi'il anu lima sami maqulna tilu seperti arjun ahlama nutipa ilmana kaya ila salasatin ro'ah wa alim atau tidak soro arwa'ah aku kanyawan pil anu mutadi kana buat tilu ayat 7 mohon hiji aro dua lama tilu naba'a opat akhbaro lima haddasa dengan anba'a katujuh baro sok contoh naba'a kakalika nabatu jaidan amron iman nabatu terus ngere terang kuring terus nasihan baru terus kuring jaidan taman jalan amron kaunar iman karena ngajol contoh nasiran bahar kami ilan nasihan nabi tuzur akan was sapa hatukas lihat yuk di ilaiya boro ibal as'ari nubitu parantos di pasihan terang abdi zur'atan karena yang zur'at tu harehe bro wasapahatu bari ari lemah na akal asmiha tapi terus ngaran obihah anjur ada lagi sok tarah dengan ditanya so nyar wae kiamat bulan puasa teh anjur ada Astagfirullahaladzim. Ngobrol, hari ayam. Kapan bertiga jalan kemarin itu? Wasapah tu bali hari kemana kal kasmiat. Seperti ngarana kobiha.
Yudi nuduh itu istiha ilaya kakuring boro ibal ashari karena pirang-pirang bejaan ararani ajurhan namro pepela namanya pepela mainan oh ngaran dengan aman curhatan kasih tidur neng jurah menang ayah wae sudah gitu aja berarti datang mana sedih logatan gitu cukup pada kebijakan benar tak nanya pendidikan masih mikir dan jurhatan kah ning jurah wasapatu bari ari lemah akal kasih eta tetap dapat ngaran qobihah yo dinuduhkeun itu ilaya kakuring gorok ibal ashari kana pirang-pirang waktunya sangat ararane itu wartos karena pirang-pirang wartos arane idokan sifat bil mausud mana contohnya ini mubitu zur'atan wasafahatu dengan sobat makul awal tu diangkat na ibul ma'il makul sani zur'atan makul harisna yurti jumlahna ilayya goro ibal ashar goro ibal makul sina yurti kadua lapat akhbarok katolika akhbar tu zaidan ahota muntalikon masih kabar kuring kajaya yen dulu anjir teh geus brah kata yeuna contoh di nasiran bahar basit qailna rajulun min bani kilab qailna rajulun min bani kilab wa amma alaika idza birtinu dan fan wa ghadaba lukiya man anta ini gambar setia terhadap suami walaupun ada ini tanpa ada widi suami tuan pun angkat maka kitanya jangan ketika orang tuanya sedang mengwalas tuan pun tidak sesuai saat kalau ketika samawatna baru terbesumping kapan kahilinnya dibukakan walau dengan anjing ketimbang jalan bongan awarokan dari sana dan tapi ini hari sama di sana lebih karena gede kene tanggung jawab berat awarokan dan suami daripada orang tua sendiri ini itu memperkenalkan angkanya kahoyong sepuh di kahoyong taroge ayun ke sana ada istri yang umpala kita kalau kalian pemajikan di kolot lagi. Ini pas udah aturan. Religi kopi. Sok apa dia? Wama dinu ayat alaiki. Ka anjin tidak ukhdir di mana mang dipasang waktu anjir istri nikah kuring dari parkan sedangan. Wago bapalingat ayat sahabat lu kita oke anjir yauman dina dinten antaku di dina yen ngalayak anjir nikah kuring. Anjir majama soleh. Di mana anjir nampi waras yen kuring kitu dama. Tapi kalau anjir ayat muadai anjir mamakin ngalayak kuring. Dan dengan jalan setia kata rogetan oke ini cuma itu kesempatan dalam kesumputan itu sebenarnya mengkangkung taat nasi ayah tapi anu uner kan satu pangunerkeun di uner akibat negara di uner batu berantakan rumah tapi itulah kata-kata nanti salah itu rumah mantap yang suka pemajikan berkaitan luar biasa kurang-kurang namun gitu maka proses tetap di ayat ditaruh namun pada di kampus tentang digunaan HP pemajikan banyak korban SMS
korban SM, korban HP. Kenapa? Tapi duitnya. Nah, itu yang letak. Nah, itu. Karena itu tidak mutlak haram dan mutlak halal. Itu atur satu keterangan di al-ajwibah anil masa inil waqi'ah. Atur televisi. Inna televisi nabi hadidatihi la yusafu bihilin wala bihurmatin. Hukum halal dan haram tergantung tayangan kayak di jeruk. Kumah di alam nawas mahati. Tapi lamun di alam kita berbuah kita waduh bobotkeun gitu. Hati-hati banyak korban SMS. Pada teman-teman sepanang bumi walaupun teriponok nama lungu anti kapal megat kadang-kadang hari geusna itu balik ke lemur buka HP geus aduh kesempatan nya geus kali SMS kak potongan kesemlekan teriponok aduh jadi makan korban SMS tuh itulah bahaya maka Islam saya kalau bintang sewan pun anak dan kudu gitu ya kan muasai sumber yang mau justru EKP santri ya bener sebenarnya kalau gitu maka tua ma'alaiki tidak kuat bertini dan impan wakoba ba'u kiaman anta mudini mual anjing mah muasai ki alayat kakuri di bejan kuring kering ribu oge lamun salak anjing kan ayah kedak nulis itu di sosialnya tuh asa naon bojo anu kitu soleh kabina di cara murid nah jika naonnya para kafiah muga-muga di mana jang amil biro mapul awal diangkat naibul akhir mapul tani domir iya muta kalimah bosalis janifah ada lagi janifah wahadda jumlah pada hadda contoh hadda sunjai dan bakran mukiman dawan hiran ayah kohilna Haris bin Hazah al-Yashkari Haris bin Hazah al-Yashkari bahana bahar khofif fa'ilatun mustaqilun fa'ilatun awamana sunnatus aluna paman haddatsunuhu lahu alaina walahu awamana sun nah sarangnya jaharan jin kabeh maka na perkara tus aluna disununjeun karanjeun kabeh anjeun aman mangka arisaha haddatsunuhu haddatsun eta masihan wartos aranjin sadaya ku kaitunan lahu eta tetep aman alaina atas abdi sadaya al wala ari masai mana yang contoh aman hadas tumuhu lahu alaina wala makul awal mana umumnya makul anisna mana jumlahnya lahu al wala makul anisna alaina mohon alaina makul sani makul anisna mana lahu al wala dirudinya nonana makul lahu al wala jum alaina alaina makul sani jumlah lahu al wala makul sani nomor kau 11 anda contohnya anda tu masihan wartos kuring Abdallah kakang Abdullah Zaid dan kakang Zaid musafiron kanu berlangkah contoh dina sirang bahar mutaqorib kohilna al-aqsa al-aqsa setelah Maimun bin Qais Maimun bin Qais wa undi tu Qaisan walam ubri kama za'amu khoy ro'ahli Yaman
wa undi itu jeung geus dibere beja kuring koisan ka kois walaku beli bari na teu merduli kuring si ka kois kama jamu bari na teu seperti nyarang ka kaum-kaum koyo ahli Yaman kanupan alus-alusna keturunan Yaman penduduk Yaman mana amil itu makulawal tu nah makulusan lima koisan makulusan nah koyo ahli Yaman wa khobaro jumlahan khobar tu zaidan amrong goiban khobar tu parantos masihan wartos kuring zaidan kamang jahit amrong goiban ka Umar goiban kan ke melencing berinya amrong goiban ka Umar kan menuju melencing contoh dinasiran bahar Tawil Koilna Al-Awan bin Uqbah bin Ka'ab Koilna Al-Awan bin Uqbah bin Ka'ab Wahubiratu Sauda'al Benini Maridatan Fa'akbatu min andi Bimisrin A'uduha wahubir tu sarang-sarang tos dipasihan wargos anti sauda al-gomin nikahning sauda al-gomin maridotan kan menuju sedamang takbar tu mangkak nadat kuring min ahli si keluarga kuring bini sok di kota Mesir ahmudu ngalayan kuring haka itu sauda al-gomin mana amil kubir tu mohon aja ke kubur tu mabul awal tu diangkat na ibu sayur makbul sani sauta al-gomin makbul salib mari dosan satu wahubiratu sauta al-gomini mari dosan ta'akbal min anji dimisrin ahmuduha al-fahilu ada tabak ikut masalahun al-fa'ilul ladhi kana rafu atas zaidun yuni dan lajuhu nikmal patah dah kesan iot kira itu nah sapoe 100 dan pokoknya mah kestina taksi pokoknya mah tak kestina jangan taksi nggak buat yang nyebut tak sudah pasti tadi lima nemu tanggung punya dia nah aku dah jangan taksi macam alat dia dunia mula orang dikatakan dunia mengatakan kok pakai tinggal tako gitu kira aku pelajurnya kerja tuh jangan taksi nah hari kurang ngawasnya kalanku Al-Fa'ilu ari-arani fa'ilu alladhi eta isim kejang lipah kama ata zaidun muniron wajoni malpata tetap itu al-hadi seperti isim anu diropak kedua dina lapad ata zaidun muniron wajoni ni'mal ata tersunding saat zaidun anjain muniron bari anu marah main naon wajuhu kelainan jahit ni'ma wahara saena saha al-fatah pemuda ari anjay gitu padahal mawasna jel biasa marfu'ain biasa marfu'i maksudna ae jeung si be pieu mujan anu ke aya di antara batu sok sarantosna beres ngajelaskeun nawasihul in di situlah letakna fi'il naqis. Terus tah ayeuna rek ngajelaskeun am dituntut ku fi'il paham. Mana buktina marfu mansub ka dituna. Leres. So ayeuna mana isim sok diropakeun bae hiji fa'il anu ge isina sabaraha aya tujuh sabaraha ge 7. Nah ada tadi naon mah mubtada mohon ayeuna fa'il
ngaran fa'il teh nyaeta alladzi mata lain sakur kalina isim nu saperti dirofakeun dina saperti atas jaibun muniron wajhuhu nikmal ana sok dina contoh eta tilu kata aja hiji atas jaibun dua muniron wajhuhu tilu nikmal tak mana di dina anu rofa itu fa'il dina atas jaibun mana jaibun muniron wajhuhu lagu nikmal kata al kata pati eta cek dunia mah sakur kali lagi isim diraka kon sameme na ayat fi'il maklum atawa sida fi'il maklum tatani lus menetapkan kadir kata dodolo lalu kadlawata ngaran tahil izun ane diratakan meme nabi maklum di harios ngaran fa'il itu adalah al-ismul musnadu ilaihi fi'lun ala tariqati ta'ala arsibuhu wa hukmuhu ayat yang tong diasupkeun kana tarikh jadi tarikh jurumnya teh alif marbutnya rada kurang pas karena kalabatkan hukum karena jarotan riko indahum min jumlatil martu di antara ulang akan betul mantap tuh utara karena kerjanya al ismul musnadu ilaihi fi'lun ala tariqati fa'ala al-sibuhu katara wa hukmuhu arro'in di belakang ngaran fa'il isim nu disaran bean fi'il al-musnadu anu disarandekeun ilaihi kana itu ismu naon fi'lun fi'il ala tariqati fa'ala netepan kana wajan isim anu disarandean ku fi'il ala tariqati fa'ala fi'il mah bisa il awsibuhu akawaside fi'il anu ala tariqati fa'ala ieu kitu ngaranna fa'il maka langsung amil fa'il teh dua hiji fi'il madhi fa'il kadua side fi'il madhi fa'il pokok irona arrof salami anu dimaksud ku isim teh mencakup isim sorry anu malaya kadu ila ta'ulin di kamil mantara koma zaidun mana fa'il zaidun amilana koma kedua mu'awal bisyarif anu malaya kadu ila ta'ulin di kamil mantiyo dibuni ahitatuna maka al-ismu disebutna jenis masodako bijala bima huwa ala kasirina muqtaribina bil haqi maka kata kabawa izin sore mawali sore ana biasa umum tuluy al musnadu ilaihi fi'lun pakoja bil musnad ilaihi fi'lun maun ma usnida ilaihi ghairuhu izin anu disarakan lain ku fi'il lalu seperti Zaidun ahuka. Tuh, mana? Zaidun ahuka. Zaidun alimang Zaid. Ahuka eta dulur anjeun. Coba lapat Zaidun disaranean. Kunaon? Ku ahuka. Sing ahuka eta. Pikir sana. Sana atuh Zaidun tong disebut. Iyo eta mamun. Ada suara jajan. Jadi fa'il mah isim nu disarandean ku fi'il maka ku bahasa al musnad ilaihi fi'lun ala tariqa eta kaluar nyebut ada atawa jumlah seperti Zaidun abu kutu abu disarandekeun ka mana Zaid nan abu lain mana nu ngaranna ka mana Zaid tapi jumlah nah atuh Zaidun tetep yang disebut fa'il kahar saja tuluy mana deui
Al Zaidun koma al mau waktu wakimah atau kelapat anu kekuatan jeung jumlah nu disarandekeun kana eta isimna yang disebutkeun akhir seperti Zaidun qaimun bulama lu nge Zaidun qaimun bulama kapan qaimun bulama kekuatan dengan jumlah disarandekeun ka mana Zaidun tetep Zaidun disebut atau Zaidun qaimun tadirna dua kapan eta pasal ka hiji ta al musnad ilaihi fi'lun sama muka dua ala tariqati ta'ala eta pasal kedua bahasa ala tariqati ta'ala keluar ma usnida ilaihi fi'lun ala tariqati tu'ila isim disarandean aku fiil nanti fiil majhul tok tail eta mana idul tail cara duriba jae tu jelas naon anu dimaksud sibhu dinasara wal muradu bisidhi fil mazkur anu dimaksud ku sibeh fiil mabni payate kahiji isim ta'il contoh apa imuni zaidani apa imun naha ari anadot sa Al-Zaidani ki jawab dua tak lapan Al-Zaidani disaran beran ku sibet di ilma di payuna ngabutina kok imun sebut Al-Zaidani ta'il anu sadda masadal kedua isim sifat musabahas syarat Zaidun hasanun wasudud ya darima saya naon wajur lainnya wajib akhir tak disaran yang delapan hasanun isim sifat musafat yang sebelum kan deh sifat tulis tusin najar akhir maknan bihal musbihatus malta tarta biha wajib wajur maka al-wajuna lamat tasol nomor katilu masdar ajib betul mindar bijaldim amron mindar inah ajib tu mimbar bin saipun amron ajib tu kaget kuring mimbar bin dengan nunggul sahaja jawab amron tamang jadi deh akhir dinalakat berbin bitakan pilih masdar akhir amal berdepan pas mujarrad dan alma tadi kita dile kan anu isim tahil awalun kata pun wata tahil adnafi asas mohon nomor keempat isim fi'il hai atau akiku mana al akiku akhir di mana hai atau isim fi'il beramal kan beramal soal biana wa mahlima tanu anhu min amalah wa akhir maliti fi'il kemana kata wa mahlima tanu anhu min amal wa akhir maliti fi'il amal nomor kalimat dorok katanya jar majrur jaibun indaka abuhu jaibun ditari gula mohon larat ya sirisna dorok jar majrur bisa beramal bisa dijadikan amil amil lawan anu mutadomin makna fi'li la huruf tahu betna pamilun damina makna fi'li la huruf tahu mutadoron layakna kafir ka leta wa ka anak wa nasa semangat siwanja semangat bersih seberapa nomor ketujuh atas bil marartu bil abdoli abuhu maksudnya liwat uring bil abdoli kana langkung utama sabuhu bapakna jalma abu kaitin boleh kan boleh para pohon cahira mazun mata akan tapi dan takasir sat kalan taro innasi rasul akil Allah bihil tatluk minasitu jelas. Nah, itu jadi
ayatu fa'il dirakakeun tu fi'il madhi fa'il atawa usibah fi'il madhi ayat nulisina ayat 7 tuh yang wa murad bil marfu'aini makanya marfu'an bil fi'li au bisibil fi'li kama takok sama contoh fi'il dua temuin ini ma'rofa'a nufi'a bifi'il mutasarrif ata zaidun hamil ata mata sorif kedua di lokasi fi'il goer mutasarrif cara ni ma'rofa'a contoh usidah fi'il mumirad wajib alhasil amil takil dua hiji fi'il dua sibah fi'il dibagi dua hiji mutasarrif kedua jangan sibah fi'il usina ayat 7 isim fa'il isim sifat musabbahat masdar isim fi'il dorot zat majrur af'alu tabir sadayana sah dijadikan amil takil Baca fi'lin fa'ilun fa'il dohar awak ilah atau miruni tatap waktu ma'ari hukum tarkiban fa'il wa ba'da fi'lin jeng eta tetap dina sabada fi'il fa'ilun ari fa'il hukum fa'il salamina wajib ditandorikeun sabada amil nah koma zaidun ulah dibaca zaidun koma mantap secara betul takdir at-ta'awul andro fi'ili bahwa fi'il al-syuk dulu salamina hukum lapat tarkiban fa'il dan dorion amil ayat fi'il kata sibah fi'il koma zaidun yang dibaca zaidun koma kunaon secara maksudna gabak fi'il akhir asli al-buktiyah martabatuhu bahwa martabat fa'il salamina ditandori temenan fa'il dimulaan kana fi'ilna kunaon cenah bahja ngobrol li annahu kal juz'i min li annahu karana sanyana fa'il kal juz'i eta kaya sakju min dina fi'il atau disifat itu jilbab tadi kada tidak mabilu karena hodar kada tidak mabilu karena tidak kita tidak sungguh kata irin harus sakit tuh kata mata kubon takil martabat maturitan dari koman zailani koman zailuni jeung katuluy nah tahil dohar mangka lamun dohir itu tahil bahwa mangkari tahil eta dohir wa illa jeung lamun itu dohar tadomir mangka ari tahil eta domir istataro anu narima katutupan itu domir tahil tadi dua ayat tahil dohir ayat tahil domir takut seperti ini Kasamu dahiran rambut narak kata hirul lapul lagi kabut Rasmaklum anu dohir ayah 40 waraha 40 hiji nutran 2 tasniah tiru jana salim tepat jana taksir kali 2 muka karmuanna jumlah dalapan kadalapan idopat kana yang muka salim kata pun untuk akal otak idopat taksian yang muka salim inayat bahwa idopatkan selain yang muka saya kawannya kok baca cara asmawi berat ini nomor 10 idopatkan selain yang muka salim itu yang kena ulami contohnya jadi yang auka asmul komsan aduh itu kan terpaku dari maka petak dina saratoi idopatkan yang muka salim contoh lagi idopatkan selain yang muka salim auka 10 kali 2 naonana ambilna ditambah bisa mudhari gitu kan jumlah orang 10 kali 2 yang 20 mana nah lapat fa'il am tadi bisa meripat bisa menjawab jumlah kata para kaya lupa ini dohir ada kalau lama masuknya ada di negeri mula sorok yang mungkin kan sampai bukan batur lah kalau tidak yang sampai yang harus dibarir itu ilohnya makin kewet bulan-bulan tawanya dia hanya malah dia empat
hayang mah ya kudu dinyakeun. Tuh. Berarti dinyakeun nya. Aya kana teu bisa, moal leuwih dina sarah itu. Tapi bersarah itu pada kamana deui. Iya. Tahu tak yang setan yang puluh ini, namun kurang majelis ayat itu. Sepuluh pada apa? Sepuluh bukan api yang setan yang masuk atau kurang majelis. Soalnya kata pun api, dia setan benarnya pun api yang mampu. Lalu baik benar masih sama dipakai sakinah masih beribadah. Hidup di masyarakat sok pernah dengan sakinah masih. Sok berjabatan antara sakinah. Ini luar biasa. Merujukan masalah kita barang itu ada ya ayat kadang-kadang itu banyak dirinya teh kadang-kadang anaknya kata orang kalau pun nanti bukan benar nama terjadi tapi nanti nanti terjadi ada satu menurut pakainya kapan ayat yang namanya kita pilih nawan jadi ayat yang nama tuh ini sama kata kayak haji mesti sudah bumi ini ya sebenarnya terjemah ya apapun di pasaran atau di sampai itu cara apa mereka dunia tercemburu kayak itu dia itu harus mau dicarikan pasarannya di langsung berpasaran waduh harusnya hari pasarannya di langsung berpasaran pengalaman lumpuh tetap aku benar saya ya asal-asal di mana pasaran berbuat jarak sama kita warna santri kami terima kan jadi dulu nafsu nasi ngaji karena terbentuk ekonomi usaha baik balik kelas mungkin di masyarakat di Polri balik kita wakas ada tangan jadi kilat ini ada rasa dihilang asal lu amat kita lu amat jarak pada barulah jangan sama kita wakas tapi berkeluar dan nanti tak terbentuk ekonomi atau saudara kayak mungkin balik jadi hasil yang kelompok isi Polri ada dong ini karena maka saya mulangi dari digerak cepat itu jadi ayo diurna yang tak pilih satu gitu ini waduh nah itu ngadongin jadinya gitu ya Pak Isim bro pun terdohir pasti domir dohir ayah jahilun koma mana tak kecil ya domirna bisa domir anu mustatir kete bisa domir bari tergantung begitu kan pokoknya mun aya dohir keun mun teu bisa dohir wayah mah disumput kan wajaridil la atuh teu meunang kumpul antara pahil domir jeung pahil dohir lawan sebagian ulah kieu koma jaidun koma bisnangtung jaidun semua 8 koma ayat pahil 22 mau aja kita tukang koma jaidun hengke ke hayang pahil dohir terpaksa jaidun berlepas tong diberikan pahil tapi jadi batal jadi naon batas tina dohir anu boleh kan maklum dina ben wa min dhamiri hadiri dohiralah tukul illa mahikatan boleh saja isim dohir dari batas tina dohir asal dohirna dohir khusus bukan dohir hadir lalu asyuruh kholidat disitulah tujuh dohir ala mutakhir lapor terkata keluar mampu disebutnya sejuharna takotin cekman dohir bakal deh lalu ada Kirapun te wajah kita kalau alam biswa. Ainul lati